Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem bet bala lager dedemit di dieu ulah jahil ulah ganggu kita kusaha gelut terniat gelut ieu mah ditarima ngalamar moal kudu gelut heula atuh cilaka gitu mah iya sorry guys poe ieu mah wing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah ye patang di meja aja Pak geus cicing sia ningali tangtungan ge watir aing deungeulna ayeuna mah ke watir totongkeun ge huluna jelema bongkok meongeun kieu mah iraha rek meunang nah setengah hina teuing maka jeung bengkok meongeun teh ya dibandingkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh jiga papatong gitu kasaha teh goblok teh monya siapa nih sia ambek udah teh disebut papatong aing mun jauh-jauh papatong Jawa teh gitu lah maneh jiga kini-kini Sumatera yakin sampean bakal dipikeun lamun eleh eta putri ya jangan mangga teh teuy kaula mah kaputusan raja we painten ya siap mangga paranto siap ya already yes mangga ujang mangga ayeuna kaula ti bonsel hiji nyangakeun ka bonsel 2 nya cikan ya geura aku kumaneh naon boa maneh pangna kieu teh meureunnan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh poe ieu jigana putus riwayat teh nya sabodo teuing lah teu dipikiran nu kitu mah nu penting raja kaula sugema we A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim di Cayuna Jaya di darat Jaya una nu calik di sirah cai Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem bet bala lager dedemit di dieu ulah jahil ulah ganggu ka kaula ieu turunan ti Gunung Sunda nya beh ditueun Gunung Burangrang nya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong kemana karep we jajampean eta karaosnya rada lieur cekap wah bukan yang cekap nanti iya wah iya karunya nyoan tuh asyo yuk hade pisan awakna duh jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet teh aing aya iya wey wey aya kasepuhan tingali ta jago astina rubuh hiji dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu ya dihaturanna linggih da eta atuh da muni keukeuh hayang pangheulana teu nalipak maneh ti ta Aswatama
naon kapan Aswata mah dipanerikeun kumaha kumaha Kasep jeung maneh sakalian gelutna hor ongko maneh nu nuliskeun langsung aing pada ditulis tongong nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing penting engke di ala ku aing ningalikeun si Nora kandung tuh nya tah upami teh SMA Aswata mah panerikeun saha Aswata mah ya mun bisa mantong tulus Aswata mah nya coret-coret deui mun bisa mah sok ayeuna bagian kedua saha bade langsung atuh ku salira ada teu bisa gelut aing mah nah sok calukan deui tah kitu urang Kurawa memarukan gede sungutnya teh hoakna metarik mangga dihaturkeun kaunian anu kadua ayeuna nyaeta Citraksi sok atuh angin Citraksi ayo kabayur Senopati bulan aing di dieu dina papangungan papangungan anu tos permanen eta mah di alun-alun saha bieu nu eleh urang lain ngaranna Citra Soma Gusti Citra Soma nuhun heeh sok lah pokona anak aing jaminanana eleh patih aing mangga dihaturkeun hari aing disurung-surung tidak ka dieu naon ya aing teh hudang hes demi Allah aing mah euy hah sok lawan naon lawan teh hei patih negara bejananya ya aduh sorry geus HS bete ari anjeun dek ngawakilan putra raja Astina nuhun ngawakilan jeung kuring teh dongkap ka dieu teh bade ngalamar kinten-kintenna ditampi pun anak anu ngaran Mandra Komara Kasep demi Allah aing mah sok tingalikeun buktikeun beda jeung uing pamana uing ngebedegong tak itu kinten-kintenna lain ngalamar imah bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula tak anjeun ayeuna jadi patanang anu kadua gelut jeung kaula saha nunita gelut teh saha pandorna ngadaftarkeun goblok teh mun urang mah anakna tadi sosorongos saja jalan keamanan di jalan ngajujurung batur kuring mah teu hayang gelut demi Allah we ngeleuleus euy iya jadi moal tulus gelutna ditaku saha gelut niat gelut ieu mah ditarima ngalamar moal kudu gelut heula atuh cilaka gitu mah iya sorry poe ieu mah wing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah itu
lain eta teu geprak-geprak acan. Teu geprak-geprak acan eta ujung ngaleos ya. Ku polototna oge. Nah nepi ka kitu. Pogo-pogo teh. Tah kumaha itu meuti ka segeprak acan. Iya. Jeung sia goblok gelutna. Naon eta? Aing ditulis tongong di tag gelut. Tanya heula aing na daek henteu. Aing sugan teh wani Jo didaftarkeun teh pukul-pukul teuing. Jeung sia geuleuh aing. Kidik itu dulungan pada kemana nya? Amuing. Abi naon cara rek cok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu. Ceuk akah heula mana? Nya tetep aya Nabi Adam. Dan maneh nama gambar. Telat kuring atuh teu kabejaan. Wah, rame bisa. Wah. Jadi yakin aya nama Allah teh eueuh. Tong sok kitu teh nyilakakeun. Papa masih da walang ngambek. Si da walang ngambek, Pak. Keun antep heula. Keukeuh aing mah eueuh Allah teh. Tong sok kitu. Pak ngambek si da walang. Tong dibejaan ku bapaknya, geus antep cenah mikir. Maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna mun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa katempo naon makhluk teh mah eueuh pater dibejaan Pak geus suci sia lain mun asa pangyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu ya kaitu nate sesebred we yang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun